batu sia ka deui ku ari halanan oh malah ka dibejakeun heuh kula ka deui nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung mengaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut itu batu sia kita milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratnya kumaha lah syaratna meuhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh oh haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jeron dikembangkan ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran Abu Jahal sok macem-macem siapa sok aja iman baik ulah gitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis
berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek Abu Jahal? Model lenong. Anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gambang ngaranna. Tak eta teh nangin iblis bejakeun. Aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik dug. Naon sia eta ngaranna? Kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh? Tuh nyahoan kabeh. Jangan sok ngadengekeun. Tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan. Naon ngaranna? Cepat. Sesok teh jauh bae. Aya ge jauh di atas sia lah. Sia isin no gabejakeun. Tuh organ. Tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan. Nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna? Tuh suling. Nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya. Eta buatan juri sarua bae. Tah nusok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tong trek 10 mah tere pae hiji tinggal 9 tere geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis. Oh nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu teh buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di Jati teh tah nu di Jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teu nah bener teu anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup ka dinya nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban terus ya kayak kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aju kadinya maya pokona mah sia mawa duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis oh itu aya kitu mah iya ieu teh Jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke
pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa Kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu laju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna anu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan cokotan sia cak nu kumisan teh hati gitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teh diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teh diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh ya utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya enak aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana Ujang di mana abdi di bojong na di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah atuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat teh ka Gunung Kencana nya sial jasa terjuring takos gitu ceng oh di mana ya hayang ke tarif-tarifna ayah hayang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek nge monyet dek nge orai dek nge bedul
babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu tah diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horegan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mangadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran suraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin suraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng tak eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku suku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah itulah anggapan para kafirin na'udzubillah min padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan
cek henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis geunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gableg cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasapan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai sup setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah teu deuk gairah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mah iya dikonsultasi ya tuh Mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta mah seneng guguruna sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mangadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mantap asup tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan tersep ya imah kos gitu geus bawa Kang Haji imah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka bebejakeun heeh kula ka dedei nah datang kadinya sekali dua kali bener sia bener lamun bener ayo milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratna kumaha lah syaratna meuhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus beres anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing mah ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Pak Haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah kari Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA
aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakit kitu na bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga ai mese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar ada ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada bahasa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kuacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaler sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu pangajian nya ya tuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu habek kitabna geus atuh tah karek anak bae jangan ngarikuk dana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokona asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mah ngeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat teh
Masya Allah karim setik nah iya bangeraran ka setan udah atuh make mangan jangan saya mah teh mangan komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karar itu ngomongna teh nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabah planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badiyaus samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atau andek ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos ieu borosot anak nu lain deui akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu moal aya
bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga mun si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu desa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur dalekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kanyahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah
lamun datang tak kadinya rasa orang, wah guys, ibadah bakal lazat ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada harapan cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah, aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah, nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah, berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Ja antri pan ngalawuduna. Ya di imah heula bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakiteup-sakiteup. Ya mun can bisa kos kitu heula. Nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pemajikan, Ji. Kenaon? Masing-masing bae cek. Tapakur si tapakur eta dihandap. Bangun da tadi wadahan ijah heuh. Dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh. Susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae, ngagantung mah atuh wadah. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadaekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura celi abdi, irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen, angin. Teka deuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin ka deuleu. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang deuk ngalawudu teh. Kieu mata geus, celi geus, irung geus. Nah, urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk galaudunan ya. Atuh cenah moal kaburu salat, daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat ngaudu kocak salat tahajud Allahu akbar, assalamualaikum tahajud Allahu akbar, assalamualaikum karek deh. Tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah? Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sungut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah? Semur. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah? Rendang. Tah eta sok poho ka Gusti.
aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu batar geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti ba maha gagah. Moal kasieun. Oh abdi dieu di dieu nang Gusti maha gagah, bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sia. Udang sarua jeung kos kitu da teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi lu rapih mandi dah manusia junub. Mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingseut tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah Allahu Akbar lupa ya karena tadi keberang nyatabrakan Pak ya sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ya nanti kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan kakara kos gitu tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teu asal kurang mantep pe ka Gusti Allah
Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakali anterkeun teh bibi sia ka mana tong ka ditu ka lumpur itu oh jahe bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parang sana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudan babacaan aing ya Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun cuma ngajubleg ke bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg ke tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariban teu datangnya anak kadenya cakal bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus kapur apa bisa ku babacaan teh makos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna Lajak duborangan mah sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueun naon kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu ogas kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kawan apa kondangan kayak mana rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti mau tas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran dek keondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batiknya dipakai baju putih saja sorban dikalurkeun ke dia putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero becak pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu deungeunah biasa teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah
asana tadi udah ada 4 letik ya. Asal kelenger didinya. Kerasa. Ah, segala iman dengan ngagoler bahaya. Bahaya. Iya goler dia kan. Tapi terus baik korasa tetap punya kieu bae. Datang ke tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna. Nu kakerese kan aya keneh bae. Sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae. Datang ke jam 4 di deuleu kunyana. Masya Allah. Orenganan ucing plastik dan asup ka dieu. Jadi lempang lah ucing ya korose katuh. Goblok aing katipu ku ucing. Emang nu borangan mah kos kitu. Dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae. Coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani. Ye. Lamun nu beranian mah nu beranian. Geus bal katipu ku jurig. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran. Dah, pocongan. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah. Sia jeung sieun aing pocongan. Ya, tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran. Kagak depreknya ada di dinya. Tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing ha lamun ajeulet eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mah tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun
ngajina hiji nu dideuleu Allah, mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah, mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti. Kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik, ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih, tenang aja cak orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami, Masya Allah tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu. Jang perang aing di perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli manten naon ngajual ulah waka. Atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas. Lantaran Suriah ngajual deui 25 ton. Ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa. Sabilillah. Gayang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran gayang Amerika. Jual emas, senjata geus disiap-siapkeun, kiriba ke Iran geus disiapkeun, siap nyana ngalawan Iran. Henteu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah. Nungaran Hasan geus dikirim, nungaran Husein geus dikirim, geus didagog-dagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual ka rakyat, penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur eueuh nu nyahoeun, Inggris neuleuh, soa neuleuh persiapanana, ternyata masih ratusan ton keneh. Geus teh kudu meuli emas. Komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah. Iya tebatur makos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon. Oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derawah kayak kene modar sia. Persiapan naon ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata siap cek Soeharto, di embargo negara orang no problem. Menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto nang lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lu mantak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa. Orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan.
Amin panggil Min, sini Min. Nu keluar Amin Balaraja, bukan ini. Iya, wara jasa. Lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi, urang bakal beralih perekonomian, kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana. Dibuka sote geus eueuh, geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun, kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae. Luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana, lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta. Geus eueuh nyana. Tinggal aya Gus Pur kuari. Gus Dur eueuh Gus Pur. Masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge. Ayat 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagan ku ari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieuan teroris apa mundur Islam. Lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagan mana mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh. Atuh sia mah malah ya kanya aku sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan keur gerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBT nyahoun nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan ku kula kade porosotkeun calanana. Ayo suntik ces pae. Aya ke ku kula didongengkeun ke. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB. Datang ke tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. Beak kabeh tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol, tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipayang kabeh di jero kapal orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bodoh. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na bangsa tolol bin goblok gitu siapa. Spanyol teh masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerakan luar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae mun ingkak bulu urang
tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris jana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah isiang teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Dia teu rahasia aing teh mah. Tah teh mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus saunanaonna. Masya Allah. Nah ieu ku ari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya da ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Ku ari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari encan. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bissawab. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم